drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ari dipikir-pikir mah genah gitunya hidup di kampung teh. Sayur 3 bungkus 5.000. Mandi kota mah belanja 5.000. Naik anu naon? Parkir kayak geus 3.000. Iya belanja 5.000. Bae aku parkir meureun. Belanja naon? Belanja kerupuk paling aing balik pisan. Sayur sana. Meni panas kieu moe teh. Ieu mah garing sakedeng oge. Ari singit naonnya meni? Singit pasakan kieu. Ieu mah pasti di mama Neng dah. Pasti mama Neng masak. Gagas ngejahit kali mama Neng. Aduk mentak masakan mama Neng. Aduh doh, kowe iki rajin tenan yo. Jam segini udah jahit-jahit iki, jahit-jahit pakaian toh. Ya rajin atuh Mas malah rajin mau buka duit ya. Nanti buka sehat ya teh. Aduh. Ya udah dong, makanya aku ada di sini juga. Tapi iki kok wangi tenan yo. Kok iki masak apa tondo? Tuh Mas tuh masak. Loh, kowe enggak masak toh? Terus wangi apa iki? Wangi masakan atau ibu? Manjong di sejalan. Atau sejalan mah wangi lagi Risno atau lain wangi kia. Loh, katanya iki kowe enggak masak, tapi iki kok wangi makanan. Kowe bohong ya? Kok iki gak mau aku minta ya? Jangan nih Mas bohong. Namanya Mas bohong irungna mancung. Emang irungnya Mas mancung ketinggalan mancung ya? Entah kan? Yo enggak sih. Pesek iku. Nah, berarti Mas tetep bohong lamun gitu mah ibu. Terus kalau koyo ngono, siapa yang masak tondo? Mama Neng itu paling oke ibu. Oh, teman Erna yang mana yo? Yang dia itu suka pakai dasar iku bukan? Nah, eta bener. Anu eta. Oh, alah ngono tuh. Ya wes lah kalau koyo ngono, aku ke rumahnya yo. Har, dedon ya kayak Mama Neng naon? Kowe iki kepo tenan toh? Alah si eta mah pasti rek minta iya euy. Minta masakan Mama Neng. Ya Mas kudu buru-buru ya mah. Bisi biakeun ya Mas. Kudu buru-buru aduh. Punten iki. Mangga. Saha nya eta saha ieu saha? Mertuana Erna, Dok. Oh, mitoha Bu Erna sawe kalau lembat sok Mama Neng keur kagok ieu. Yo wes, aku masuk se yo. Heeh. Naonnya mitoha Bu Erna ka dieu? Bawa bodak minta dahar sembarkan lah. Dari dulu rumahnya kok kayak gini terus yo. Orang ono perubahan. Minta Bu Erna ya teh. Dek naon ieu ka dieu? Ini aku iki tadi abis dari luar toh ngobrol sama imas-imas iku. Terus aku mencium masakan koyone enak tenan gitu. Kowe masak tondo? Biasa itu kan masak sayur sop. Aduh, kowe kok tahu kesukaan aku tondo? Ya wes lah, aku minta yo. Tuh, panik minta dahar. Diparade. Nya antosan sekedapnya. Si monyet. Iya, Dok. Untung aku tadi keluar. Jadi kan aku dapat makanan gratis ini. Si horeng teh bener weh, ka dieu teh eudeuh minta dahar. Ieu panya teh eudeuh naon? Ari mitoha Bu Erna aya we kalakuan teh. Aing kesesaki eta loba teh. Akhirnya geus oga ya Imas melaundry semuanya. Saya ngaweanya. Alah, si Ucun ngawe Tita nyokot laundryan nih. Nganggo pisan masak dahar teh. Kasih Ucun dulu. Iya, Bu. So. Aduh, makasih tondo. Wangi tenan iki aku makan yo. Nya sok. Aduh. Enak banget iki. Iki kalau aku rating yo kayak TV-TV ngono tuh rating. Iki itu 10/10 enak tenan. Bisa ya kue masak koyong ini?
Alah, pira lagi masak sayur sop ieu meni kabeh jelema ge bisa ieu pira masak sayur sop mah. Ya semua orang bisa tapi gak bisa seenak ini Tondo. Kemarin juga Erna bikin aku sayur asem. Asin tenan Tondo. Aku sampai pingsan iku makane. Oh, jadi kamari pingsan nepi ka asup rumah sakit teh gara-gara sayur asem Bu Erna? Ya iya Tondo, opo meneh? Dengar ya, dokter iki bilang, Bu, ojo banyak-banyak makan yang asin-asin toh. Tapi Era malah ngasih sayur asem yang asin tenan toh. Itu koyone satu karung dimasukin karo iku kalau sayur asem nih. Kalau manusia nggak akan kuat, iku untuk aku setengah Superman. Jadi ya pingsan aja gitu. Nah, atuh hari kitu mah ibu jeung didahar eta sayur asemna. Ya kan aku ndak tahu toh sayur asemna Erna semematikan itu. Kalau aku tahu yo, dak aku makan. Soalnya baru pertama kali yo, iku Erna itu masakin aku. Selama jadi menantu dia nggak pernah masakin aku. Baru iku pertama kali sayur asem iku, sayur asem kematian. Ya enggeus, atuh argeus nyawa kitu mah tong dititah deui masak ieu, bisi kejadianna terulang. Kitu deui. Ya nggak akan pernah. Kalau nanti kalau aku lapar, yo tinggal kesini aja. Har, nah kadon kadieu teh eudeuh naon? Ya mau minta makan Tondo apa meneh? Masa aku kesini mau minta harta? Kowe kan ndak punya iki. Kadon ngehesekeun batur keranya isi sanggul. Ya daripada minta ka Mama Neng, mending meuli ka batur. Soalnya Mama Neng mah tara masak loba ieu. Ya berarti nanti masaknya akeh, sing akeh. Kalau aku ikut makan di sini toh? Har itu kadon ngatur geura. Mbok bareng lagi capek ieu masak loba teh. Lain teu hayang, hoream. Ya wes, kalau koyo ngono, aku kasih lah uang capek-capeknya yo. 100.000 cukup tah? Meni rembung teuingnya. Ya, dik dibere uang capek ge Mama Neng mah moal daek, hoream. Titik. Yo wes, kalau kau enggak mau enggak masalah. Tapi aku boleh minta lagi kayak gini. Ya enggeus atuh diekeun lah. Tapi janjinya tong ka deui engke, tong minta dahar deui nya. Iyo. Iki. Ludas gak jauh-jauh terjadi si Ucun tak ada bisa. Mana? Iya, dedek naon ka dia. Beakeun ternyata pasakana aduh. Sieun beakeun engku si sanggul badang. Ayo nih Mas. Ayo nih. Iya. Ya pasti aduh. Kunaon mana jeung haheho kitu ieu teh? Bari nage dek minta dahar maneh ka dia? Eta maneh aduh. Nah, ieu teh kadon marenta dahar ka dia. Itu minta dahar, ieu minta dahar. Kunaha aing nih penasaran da? Nah ieu. Maka jeung dahar di Mama Neng. Bukan satu yang masak temen nih sangat sayang teuing. Jadi akang ambek ke batur, jadi batur teh hayang, jadi emas gak hayang. Gitu. Jangan satu hayang ke jero. Alhamdulillah ya Allah. Entar lah. Saya eta geuning licik mana geus meulaan. Tadi ada hemat ya masak teh. Nepi ka ngahaja eta meuli sayur 5.000 3 bungkus. Kadon datang anu kali tutup patut. Ai jadi we terjadi ieu mah hemat teh. Terus tunjung kamu iki tahu enggak do? Masakannya iku yo, masakannya temen Erna lebih enak daripada masakannya Erna. Wih, enak tenan. Mending jauh ya banding kata atau mah ibarat langit dan bumi atau jauh nage. Ya jawang. Ya ibu. Matur suwun yondo. Ya Mas. Aduh Neng nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nikmat. Eta semangkokna 25 nya. Hah? Nah jemar segala ya teh? Teu gratis? Oh, iki kok perhitungan toh, Dok? Kok ojo ngono toh? Make jeung perhitungan ieu dengekeun masak teh make duit, make tenaga, make gas, make kompor. Jadi kudu mayar ieu. Mun teu mayar teu menang balik. Sok we poe mun tutupan. Teu menang balik. Nyanggut atuh hari ke ku emat bayar we engkau. Tahu gitu aku nggak akan nambah. Nah gitu atuh. Sok menurut tambah deh bebedanya. Assalamualaikum Bu Ratna. Ayah henteu. Neng ada ini teh enggak Bu Ratnanya?
Oh, Jasmine, kumaha tuh? Mau jadi wae ya teh make-up-ana. Maknya tuh jadi sini nih, aku udah full dengan topping gini, maknya tuh jadi nih. Sebel deh. Sok buru geruan deui aya teu. Mun kamu full topping, aku full naon ieu nih. Nyaho eueuh. Assalamualaikum, beratna aya teu? Teu aya. Tuh, teu aya eueuh. Ya udah tuh kalau gitu mah, minjem ke ini weh, ke ibu-ibu sama badak yang ada di rumah Bu R-nya. Ya anggos, atuh ari kitu mah. Nih, hari kamu jeung di segala ini teh, jeung minjem. Deh, nah, neng anu nginjumna yuk teh. Ya kan kamu atuh yang ngajak make-up-nya juga, jadi kamu kudu anu minjem nih oge. Meni, paling geus bieu nih mah kaburatna, mun ka ibu eta mah bagian kamu, meni, mung neng mah. Ya udah atuh. Assalamualaikum, bearnya ya, ada enggak? Tong jajarokan kamu teh Jasmine, meni samperkeun. Nih, jika cicing di leuweung wae jajarowokan. Ya bae, nu penting mah kadenge. Assalamualaikum, Bu Ernia, ada enggak? Oh, Bu Erna nage. Jadi kumaha? Teu kadengeun meureun Jasmine, katok atuh imahna juk sampeurkeun ka ditu. Bu meni nyeungeus we engke deui lah make-up-ana tong ayeuna. Ya anggus, atuh ari kitu mah. Terus kita nanaonan Jasmine, banyak geus full topping kieu teh nanaonan. Aduh morak, nanaonan ya. Orang ini aja we yuk, kita nyeblak lagi ke Cikalong. Yuk, Cikalong Wetan. Bung neng masih dibreak deh ku si mama. Komo teh bebeja langsung ngirit ka ditu mah. Mau pisan Jasmine, jaden nau ya. Ya bebeja atau kamu teh atau ajak nyeblak ka ditu bawa ka ditu. Jadi kamu anu mangmayarkeun. Cuk. Pintar lagi kamu Jasmine. Jangan atuh neng balik heula bebeja. Kala neng. Naon deui? Tong jadilah meuli seblakna akuna teu mood. Yai. Bunda teh nih berubah dalam sekejap mit amit. Ya maklum ya tuh kamu teh kan aku mah Gemini, jadi moodnya gampang berubah gitu, mood swing. Hah? Gemini? Lain kamu mah Virgonya, lain Gemini. Aku teh lain Gemini gitu? Lain Oh salah, tapi aku mah pengen jadi Gemini, zodiaknya bisa diubah nggak? Ya henteu lah. Da zodiak teh dana anggarannya bisa diubah-ubah. Itu bisa. Ya udah tuh lah nggak apa-apa, aku mah Virgo aja di Virgo. Tapi neng, HP si Ica udah dianterin belum sama kamu? Enggak. Terus? Nyantai terusan? Tuh ngobrol, tuh neon gitu. Emang aku udah ngobrol gitu. Kan aku nganterkan HP hongku, jadi jangan ngobrol. Itu penting. Ari kamu ini teh masih benci sama si Ica neng? Dibilang benci. Aku rindu, dibilang bosan, aku sayang. Kalau kayaknya gara kamu nih jawab yang bener atuh. Jawab. Maaf Jasmine, nanti sok nonton akademi jadi kabawa ya teh, kabawa Tasya Akademi. Maaf. Jadi kumaha kamu teh masih benci atau geus henteu? Henteu sih. Tapi pas nganterkeun HP teh ngobrol, eta kumaha? Nya teu nanaha. Embung we neng teh. Aku cenah teh benci, tapi teh ngobrol. Gimana sih? Nah emang aku udah ngobrol gitu Jasmine. Henteu kan? Biarin lagi neng macik si mama teh loba ngobrol. Cenah soalnya rek didaftarkeun akademi, beh suarana alus gitu. Terus hari iya kita berdua ngobrol. Itu apa? Ya iya mah teh beda deui Jasmine. Halah alasan aku gak hafal. Tapi neng kita nonton yuk. Ya si Jasmine mah tadi ngajak sebelah ayeuna ngajak nonton bioskop. Kadang teh berubah deh gerak hayang teh meni berubah-ubah wae mana mah Jasmine jika peraturan konoha. Mau berubah lagi. Fix ini mah gak akan berubah lagi. Yuk nonton yuk. Wah, mending teu boga duit neng mah bejan teu boga duit. Nih dia murah atuh neng kamu teh lagi 20.000. Kebekna orang kaibok. Yuk barin gali HP gitu. HP iPhone. Meni gaya ninggalin HP. Emang kamu tidak meuli HP Jasmine? Ya masih boga duit di mana aku meuli kamu rek ninggal we hungkul. Jadi kumaha rek mal? Yuk. Moal. Boga duit. Mending gak apa-apa dari aku aja we. Karena aku nu hayang jadi aku nu mayar. Yuk. Gimana? Sok yuk. Kumahanya? Emang rek nonton film naon gitu ya teh Jasmine? Kala atuh orang tinggal heula aya film naon hari ini. Ayo meneng. Meni tebalik pisan maneng mah berbayar gini sayurna.
Untung we saya teh nguna kita jadi worth it. Tuh jadi kata neng tiketnya mahal. 25. Ya enggak satu entong hari kitu mah. Tapi aku yang nonton bioskop yang pisan nih. Gimana tuh ya? Barudak nih. Resep kita ya doaan ngumpul. Kenaun ya ngumpul. Bu Imas bayatan duluan ya. Sini aja Bu Imas meni mau ngumpul mah boleh. Gak apa-apa tante-tante juga. Alah meni hore atuh ieu mah. Banyak tante-tante ya berkumpul dengan anak-anak kecil. Emang kan ngomong kenal dia anak-anak? Ini Bu Imas, kita kan sedang mengobrolkan bioskop. Si Jasmine ngajak nonton, tapi terjadi. Iya Bu Imas, tiketnya mahal. 35.000. Oh bioskop. Naon eta teh? Itu loh Bu Imas yang layar lebar teh gini, yang gede gitu loh. Oh maksudnya teh iya non. Layar tancap gitu no kaos gitu. Nah iya yang kayak gitu pokoknya ya mirip-mirip lah similiar gitu sejenis. Oh gitu. Emang nontonnya di mana eta teh? Di Bandung Bu Imas, di mall. Aduh, jauhnya kudu ke Bandung. Padahal mah diduga aya ieu layar tancap mah. Bioskop maksudna teh? Yang bener Bu Imas. Bener, Bu Imas mah teu bohong ya. Gratis di bioskop nate. Yang bener meni mau nonton bioskop. Gratis. Mun ada nya nonton bioskop. Kayak penting ku Bu Imas tungguan di saungnya. Orang nonton bareng. Ya. Iya ya Bu Imas. Tapi kada tuh ngomong ungku Bu Imas. Kita penonton kecewa deh gra jika anu masalah pila. Benernya? Bener ya mah. Wah mal kecewa. Pokoknya mah kayak penting aya bioskopnya. Jangan sampai kita mau Bu Imas yang ditolaknya. Ayo Hayu Ibu Imas yang cantik jelita asik nonton bioskop. Mending susah barkia. Neng nonton bioskop. Sarua aku oge nih. Kira-kira film naonnya udah diputar ya sabar deh aku nonton. Mau pada nonton bioskop, Ica ge hayang miluan. Tapi Cuningna benci ka Ica. Penting-penting kita sayang emi. Kita kasih sering can balik aja kene. Bawa ke sorangan ke warung beli teh. Teh emi ya. Mie soto. Aduh. Dia ngampar karpet. Nah, abeh anu geus teh kameramen teh gitu. Pintar Imas. Waktu ku kecil aku ngampar karpet di taman. Warung mananya anu muka kira-kira Imas, kenaon emana jeung ngampar karpet segala ya? Neng. Dia Imas teh keur nyiapkeun dia bioskop. Bioskop kesayangan Anda. Bioskopna naon eta Imas? Layar tancap? Ini geus layar. Layar tancap nih. Tiga orang lembur wae layar tancap. Nah iya Imas teh naon ngaranna teh? Pancik neng si Jasmine hayang nonton bioskop. Teu boga duit jadi geus lah bioskopna orang bawa ka dieu kitu. Imas meni guguan teh nya maneh padahal mah teu kudu ieu. Henteu Imas untuk guguan ya Imas mah sedang berbaik hati menyenangkan hati anak-anak gitu kan Imas yang anak jadi mencintai anak-anak gitu belajar mencintai gitu lah. Ya enggeus atuh ari kitu mah maneh ge mau jadi meuli mie rek nonton weh. Di mana eta diukna di mana? Sok atuh maneh di mana we di dinya ge teu naon sok atur-atur. Ya enggeus atuh aya di mah Ada tuh, Mama Neng keur naon di dinya nya? Maknya, naon ieu? Mama Neng, naon? aya bioskop Bunda. Maknya, anu bener eta Mama Neng. Nah bener atuh Bunda mah nya teu bener ieu. Maknya mending resepnya ya dalam aya bioskop. Eta rek nonton film naon ieu Mas? Film Roma lain. Nya lain atuh Bunda ieu mah nonton lagi nonton film juring. Maknya mending sararion teh ieu Mas, film jurig sagala. Ada teh film film di. Ada teh cuma ayo tong film jurig sieun. Teuing Imas mana teh meni film Roma we atuh atau film Dono nya Bunda. Bener Mama Neng maknya mantau jurig ieu Mas. Menih teu usum film kitu mah. Geus ya film jurig rame. Ya enggeus atuh Imas ari kitu mah sok derkeun lah. Kela ican anggeus nang filmna can kapanggih. Sabar. Oh, nya geus atuh sok we anggeuskeun Imas. Kan Bunda, geus di mana Bunda ieu penting-penting. Iya Mama Neng, Bunda teh karek balik teh pesantren. Eta si Ujang aya kondisi darurat ieu maknya. Alah, kunaon Bunda? Gering? Maknya, entah Mama Neng teh gering, ieu mah aya nu nyelap dan saleteng biasa. Naon? Nunut? Nunut. Meni jiga bolon wae Bunda. Nah emang si Ujang teh can disunatan ieu? Acan Mama Neng eta teh
maknya sieun no dah bapana di sionan wae. Padahal aku budak di bawah bebas eta teh maknya. Bung wae ayeuna eta teh gara-gara bapana. Ya Robi Bil Mustafa balik itu sih mama kenaonnya. Alas ya bobo bioskop teh geus aya. Si mama rek nonton bioskop oge. Ih. Jasmine, hayu. Nah jeung lompat segala ini teh ada apa? Alas ya heuy aya bioskop geus aya layar. Wow, magic. Ini ada apa sih ini teh jeung lompat segala? Capek deh. Ayo bioskop Jasmine. Iya gini ayam nih resep. Aku nyokot popcorn heula. Aku udah bikin tadi. Tempat aku tandaannya, Neng. Oke, Min. Ini mana dihandapnya kotor di luar ada dia. Nah. Kapan gini film nah. Neng, bisa gini. Mana si Jasmine? Ini Jasmine di sini hadir. Guys, ayah gini kabeh nih Jasmine guys ayah. Nih guys, mun guys ayah kabeh, orang mulainya filmna. Asik, balik ngaji langsung nonton bioskop nih. Seru pisan cicing di kampung si Neng mah. Ayo tukang roti anget deh. Oh, ini mah film yang ini Neng, nanti teh sekeluarga diganggu hantu gara-gara si anak kecil. Aku udah tahu. Shoot atuh Jasmine ini. Kok enggak Neng tong spoiler. Pak Neng keur nonton, Neng can nonton. Tong spoiler. Oh, maaf atuh kayak gitu. Mau enggak? Nggak mau atuh. Dikeun. Makasih ya. Cik orang mah pindahnya geus nyaho gangguan eta jeung dipampikeun di budak eta oon jelema teh kumaha nya? Maknya mending ngaranna ge film atuh mah nang atau aya teh kitu mah rame baru film na. Maknya coba tonton tong loba omong. Jasmine itu naon? Teuing menisian gitu ya, Please don't hurt me. It was cute. Halo, Maknya mama neng udah mau adek balik atau kuat ya sieun. Udah mah sieun mun adek balik kok ya mah. Ya. mantong waka balik, Bona. Beres kana nonton ieu. Lawan balik mah kene lu jurigna sih. Cicing. Nyanggoy atau aya kitu mah. Maknya burang gede mah sorangan sieun sieun. Kayak mah bunda eta nyampurkeun maknya. Aku menitanya kasihan iya. Neng aku nanti monoknya di rumah kamu, please. Iya, Min. Hayo Neng sieun sorangan, hayo monok. Di mapoe monokna teu naon. Kasihan tapi seru. Meni Ica ge pengen ikutan, tapi kan teu diajakan. Masa Ica mah balik we. Padahal mah safal dan balik ke laundry. Geus anggeusnya jadan lagi. Juga cicing dulu boleh wae. Udah iki ngaik. 2, 3. Tok. Tuh, 2, 3.